Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah kaping 18 Desember 2025, masih dina suratul kahfi ayat ke-42 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ohito jeung dihancurkeun ku Allah. Dihancurkeun teh naon? Kebonna eta jalma-jalma anu musyrik, jalma-jalma anu dolim nu nyombongkeun diri yen urang asal wih loba harta bendana. Naon nu dihancurkeun ku Allah? Bisamarihi, kana eta bubuahanana anu leubeut, harta bendana anu liuh layah hancur sapadahara teh disambar petir. Fa asbaha, mangka dijadikeun ku Allah eta ancur-ancuran. Saterasna yuqallibu, tuluy itu jalma teh ngabulak-balikeun naon kafaihi, kana dampal tangana, kana tangan bulak-balik. Alama angfaqo, kana naon anu geus dianfaqkeun, geus dibalanjakeun. Jadi ngabulak-balik telapak tangan saking ku manehna karugian. Angfaqo anu geus dibalanjakeun pihak kana ngelola modal eta kebon. Jadi geus beak modal gede kalakah kaduru ku petir, tungtungna mah bolak-balik leungeun bari kaayaan bingung. Wahia, jeung ari itu jalma-jalma, hoyatun ala urusiha, anu dihancurkeun teh dirobohkeun. Hoyatun dirobohkeun, dihancurkeun, dirungkadkeun kabeh oge teu disasakeun. Ala urusiha, tepi ka atapna eta kebun. Jadi atapna teh pan rantuy ku tangka anggur hancur sadayana teu disasakeun lantaran disambar petir. Wayaqulu, jeung terus pok nyarita itu jalma kafir, rijal anu musyrik, ya laitani, aduh cilaka abdi, rugi ieu mah abdi sadayana, rugi pisan. Ka imah-imahna sadayana atapna ge hancur. Lam usrik, tah tuluy manehanana ayeuna mah lam usrik, moal ade ngamusrikeun ka anjeun ya Allah, birobbi ka pangeran abdi, ahada kana saurang ogenan. Pamitos kitu mah neme manehanana insaf tawadu, inget ka Gusti Allah. Walam takun, jeung teu bukti lahu pikeun itu jalma-jalma, piatun saurang golongan oge, yang surunahu anu bisa, yang surunahu nulungan hu ka itu jalma-jalma, min dunihi ti salian ti Gusti Allah. Wa makana, jeung teu bukti ka itu jalma-jalma anu musyrik, muntasiro, anu bisa ngabelaan, anu bisa nulungan saurang ogenan. Saterasna hunalika, tuh ari di ditu, nyaeta di ditu teh di dunya jeung di akhirat. Walayatu, eta teh wilayahna pitulung Allah. Jadi wilayahna pitulung Allah mah di dunya jeung di akhirat. Lillahi, eta tetep kagungan Allah, al haqqi, sebenar-benarna nu bisa nulungan. Wa, jeung ari itu Allah, khairun, leuwih alus sawaba balasanana, wa khairun, jeung leuwih alus ukban, kana pangwalesan masa depan di yaumil akhir. Saterasna wadrib lahum, jeung sok jieun perumpamaan ieu lahum pikeun jalma-jalma nu aya di dunya, masalul hayatid dunya, kana seumpama kehidupan di dunia. Kumaha kehidupan di dunia teh? Kamain, seperti cai, anjalnahu, cai anu diturunkeun hu kana eta cai tegasna cai hujan, minas samai, ti luhur langit. Fahtalato, maka campur itu cai jeung taneuh, bihi, ku itu cai hujan. Jadi subur naon? Nabatul ardi, naon aya nu tumbuh di muka bumi, jadi subur ku cai hujan nu campur jeung taneuh. Ngan inget, lamun sombong bedegong ka Allah, teu daek insaf wae seperti tadi kejadianana. Pa asbaha, mangka dijadikeun ku Allah hasiman, kering kerontang. Tadruhu, tuluy itu tatangkalan nu gering kerontang teh, riyahun, ditiup angin. Wa kanallahu, jeung bukti ari Gusti Allah
Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara muqtadiro ar-rahmah maha kuasa maha bisa segala oge dijadikeun bade kering bade subur eta mah sadayana oge kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna kepenis dia al malu ari pirang-pirang harta benda contohna duit berlipat bumi bertingkat mobil berkilat mengkilat tak eta sana al malu wal banuna jeung anak cucu keturunan anu karasep gararanteng saroleh aya anu henteu aya nu soleh rupi-rupi eta teh sadayana oge zinatul hayat dunya eta teh perhiasan kehidupan dunia. Jadi lamun diarahkeun kana agama sadayana oge bakal sae ngamun hilap kanu gaduhna bakal jadi malapetaka. Wal baqiyatu sholihat jeung ari sesana eta tina harta benda anu riuh layah jeung anak as-sholihatu kudu soleh kudu berbuat baik jangan ngadidik eta budak jeung harta benda eta naon khairun inda rabbika leuwih alus di sisi Allah sababa ganjaranana wa khairun amala jeung bakal alus naon amala masa depan di akhirat. Jadi upami teu diarahkeun kana agama mah nyelakakeun budak nu saroleh harta benda nu riuh layah kedah ditasarrufkeun kana agamana agama Allah tegasna agama Islam. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.